Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang medar deui carepon tina majalah Mangle. Judul anu baris kapidangkeun dina wengi ayeuna nyaeta Potret. Ye yasana R.E. Hidayat S. Sata acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Sanggeus tu style bebener belenyeh manehna imut jetrek di potret anggeus weh. Geus tang tu alus ye. Rek ngaprok hiji keur sorangan gereuntes hate kuring. Gayana alus niru gaya Dian Anggraini boa leuwih alus ieu geura raksukan model raksukan widadari ti Bali. Dina rambut pinuh kukur sage alias kembang tina saten rarai ngagilek semunu kaisinan panangan nanggeuy angket. Teu beda tinu keur ngalamun jauh paninengan ngan kaciri halisna wae melengkung siga si isi jago jeung antingna sabelah belenong sagede kembang engkol. Rada kasima oge basa keur motretna teh atuda asa diajak main mata. Enggalkeun nya Mang Yat sawios rada awis oge asal parantos tilu dinten Senen manawinya da ayeuna dinten Sabtu ceuk Neng Yati bari asup ka kamar hias. Tanggung beres wae Neng, 2 dinten ge anggeus keun ku si Jojo disanggakeunana mah tempel kuring bari melong nu keur dangdan. Mangga Mang, artosna mah engke wae ari Jojo ka ditu ceuk Neng Yati bari mancal kana sapedana. Keun we artosna mah gampil tempel kuring. Sanggeus ngemanggakeun Neng Yati bus kuring asup ka jero deui ka karage rek mukakeun layar geus torojol manten si Juju mopayankeun aya baraya ti Tasik. Teu talangke deui celak wae kana sapeda anu nyarande dina pager di hareup. Bawaning uplekna kuring ngobrol geus teu ingat ka toko mah ingat-ingat soteh pedah wae si Juju ngomong yen toko geus ditutup. Isukna barang datang ka toko nyampak bapak kuring keur nyuci film sanggeus anggeus pok anjeunna sasauran. Yat, nah barang gawe teh teu jeung pikiran. Kunaon kitu Pak? Tembal kuring teu ngarti. Ka dieu geura tah ilikan dina baskom pangumbahan. Brai kuring mukakeun layar, nah anabreh teh hate mani ngalenyap. Mimitina mah rada teu percaya tapi ari geus sidik mah kuring tepi kagogodeg bari ngusapan dada. Saha nu teu kaget geura potret nu disangka bakal alus ari buktina leungeunna jadi 4 pakupis, nu hiji keur nanggeuy gado, nu hiji nyekel kembang kertas, nu 2 deui keur nulak cangkeng. Eta geura kursage anu tadi sakitu alusna becelok dina luhureun kopeah siga Makuta Binuksari. Barang kliseuna diilikan kuring seuri aya keheul aya tudabat siga nu keur nyisig sambutut ditilik-tilik mah ceples batara guru keur bendo. Sanggeus leler tina kareuwas pek kuring nyamperkeun ka si Juju nu keur nyapuan kamar. Yuk, si lain kamari motret saha ha? Ceuk kuring bari molotot. Si Omo tembalna lalaunan. Bibisaanan, nah teu kadeuleu aya keneh filman, omong kuring bari ngajibir ceulina. Atau udah penginten teh kosong, tembalna bari lewa-lewa rek cerik. Atuh da
Cukuring semunu ambak keneh, padahal mah rumah salah sorangan bongan kamari kajongjonan teuing lalajo nudang dan. Sorena, kuring maksakeun indit kaneng Yati bari mamawa potret teh. Sanggeus pupuntenan bray panto muka. Mang Yayat, na enggal-enggal teuing Mang. Omong Neng Yati bari nitah asup. Sajongjongan mah kuring tungkul wae teu wani nyarita tarap ti diuk pok kuring ngomong. Neng, mugi ulah bende wae nya. Wireh, song kuring mikeun potret jeung kliseuna. Upami kersama, saya angkat di wae ayeuna ka ditu. Can ge anggeus kuring ngomong Neng Yati geus ngabarakatak manten, kuring ge kapaksa milu seuri kudu seuri, tudak nepi ka nyekelan kulit beteungna. Aduh kulucunya Mang, omongna bari rambai cimata. Sanggeus nyaritakeun asal muasalna gawat wae kuring pamitan rada era sadatang-datang ka toko ngan kahi deui wae seuri sorangan. Mireungeuh potret Neng Yati hiji deui nu tinggaleun. Nu kitu teh mah si Juju. Pendek pisan cenah ieu pamirsa, tamat. Carpon anu judulna potret. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.